Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik curi Yasana Rahmat Ensas Karana Wanci layu burung koneng manehna datang leungeuna sak potong bedio nyolengkrang natonggong pelor ngaberes handapeun cangkung hiji lalaki bajuna hejo kepuastaneun di pangperangan saya waktu pikeun hiji lalaki bajuna hejo kapulastaneun hiji lalaki bajuna hejo kapulastaneun Namun di pangperangan saya waktu pikeun nyeuseum di pangperangan saya waktu pikeun nyeuseum. jadi rada jeda antar kalimatnya ulah langsung gitu ya. Ngalaki nu baliknya ieu burung koneng manehna datang leungeuna sak potong bedio nyolengkrang natonggong pelor ngaberes handapeun cangkung hiji lalaki hiji lalaki bajuna hejo kapulastaneun Siapa namanya di atas terus ini foto itu seorang gitu Ripaldi hiji lalaki bajuna hejo kapulastaneun di pangperangan saya waktu pikeun nyeuseum sakit waktu ngintip langana musuh pun manehna masih keneh embung bae sakit waktu ngintip langah musuh tenang lah tarik nafas heula mun manehna masih kene embung pai sakit waktu ngintip langana musuh mun manehna masih keneh embung pae udah gerak kaki gerak Betah kager imahna manehna ngaradeukeun utekna nyarita bebaskan nyeri baris umibah Mbak kuring untung bisa ngulang Sri Mitra Rea nu palastra ditanu direbut ditebus getih nah aya merinding beneran ya. emak kuring untung bisa mulang Sri Mitra Rea nu palastra jadi emak kuring untung bisa mulang tahan apa Sedang Mitra Rea nu palastra hiji tanem nu direbut ditebus getih jadi kalimat si emak rada eureun nafas kalimat berikutnya langsung ke handapnya Bu Emak kuring untung bisa pulang itu galaksana Sri Mitra Rea nu palastra Si Fitri ditanu direbut ditebus getih ya panto hareup ngarepkeun orang heula kan tos emosi mau muncak orang heula berhenti heula nya tarik nafas heula nu direbut ditebus getih
Dadah.